Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Anjar, keluar sia setan. Di luar kadenge suara sugal anu tarik pisan. Anjar anu keur mumuluk di dapur ngaringeuh ngariung jeung pamajikanana katut piijah purah bebantu curinghak bari ngeureunkeun wapna ngalengo kaburuan di mana suara teh datangna. Harita teh isuk keneh kembang-kembang di buruan anu keur sumedeng ligar si ibu anu ngagarendang di nadang daunan ting kareclak ting garenclang kasorot ku sarengenge anu nyelendep tak sela-sela kakayon anu ngajenjreng di belah wetan. Geus 3 bulan Anjar imah-imahna ngahaja ngababakan imahna rada anggang ngajengleng dina palataran anu rada luhur. Mun ngalong dina jendela blong-blong nyana pare anu ngaplak siga alketip upluk aplak anu manis jeung semu paulna kakayon anu ngajenjreng ditueunana. Beh kidulna ti lebak aya walungan anu arula arile jiga orai gede keur ngaleor. Lebakeun imahna aya tajug anu beujeuhna gedena. Hareupeunana aya kulah lauk emasna beureum ting karcebuk ting surubuk. Silih udag jeung anu kamper bangun anu garumbira mapag panon poe anu kakara meletek. Anjar, keluar sia setan. Pamajikanna jeung biijah di buburanjat bari usad ised kadeketan Anjar. Saha Kang? Saha Ujang? Cek pamajikanana jeung biijah hampir bareng teu buru-buru dijawab anggur tonggoy wae ngahuap. Sok we sok cicing jongjon anu teu boga kasopanan kitu mah teu hade dibageakeun kuria katuheun. Angguran mah api-api teu kadenge. Pamajikanna jeung biijah boro-boro hayang ngaluruskeun deui dahar sang anu keur dihuapkeun oge ditunda deui. Angeunna ratug pamajikanana mah sieunan mah nataku tapi hayang nyaho jiga kumaha mangkelukna anu wani hohoak teh. Manehna cengkat lalaunan kekarak oge rek jungjunan barak deui diuk beungeutna sepa jiga eueuh getihan awak jeung tuurna ngaleper leuleus kabur pengacian. Tuluy maksakeun usad ised nanggel kasalakina menta di tangtayungan. Kunaon nyi aya naon? Anjar gancang nanya di barung kaget. Si darga pamajikanana ngaleper sorana pegat-pegat. Si darga astagfirullah pamohalan anu paerup deui. Nya si darga kumaha kuring Kang? Dagohan nyi keun urang bageakeun cek Anjar bari cengkat. Tapi pamajikanana kaburu metot. Entong Akang, apan kuring teh keur kekandungan. Di sini buat keun atuh urang ajak dahar ari kitu mah jug wae ka ditu nyumput di pangkeng bareng jeung biijah. Kurudug duanana ke pangkeng. Keluar si haram jadah ulah ngeplek cawer cek suara di luar. Teu umum sanu butuh mun didinya butuh ka dieu nyampeurkeun cek Anjar bari ngalelewe. Kurang lalewaasa tarung di imah mah sia teh. Di dia di luar siagera sembah dampal suku aing urang sisitah kulit teh. Rek nyisit kulit keur naon? Keur bedug. Pecah-pecah mending dahar geura sebeuh-sebeuh. Anjar terus ngebajongan. Urang ajar. Blig blig sora jelema ngadeketan kubrag kana golodog.
Perobot golodog potong jebrod pantun ditajung bray muka nu nyumput dipangkeng ngehep-hep tekecet-kecet dina lawang panto ngabadaga jelema jangkung gede bosongot bajuna hideung lodro panonna beureum dadeganana seimbang pisan jeung Sidarga tepi ka Anjar kelepasan teu kaburu nahan harewos anu kaluar tina bibirna. Sidarga nu ngajanteng muncarang manehna ngareuhak lain aing lain Sidarga bisi teu nyaho ngaran aing Jumra adina nu bakal ngecerok polosia mulangkeun ka nyeri rajek aing. Oh kutan adina paingan sarua cek Anjar bari jongjon ngawap. Si Jumra ambek lain memesan suruntul ka hareup piring anu dihareupeun Anjar disepakan ngaracleng mulukana beungeut Anjar ngagulak-gilak beungeutna nenjo eueuh hiji acan piring anu keuna kana beungeutna. Si Jumra nafsuna beki ngagugudag heat bedogna dipesat hiuk ditarokeun kana sirah Anjar anu sila keneh. Anjar nyingcetkeun awakna ka belah kenca bari nepak bedog anu ngagalasar kana awakna. Si Jumra rada ngabangkieung ka bawah ku bedogna anu kagiwarkeun. Kuda-kudana robah bari ngalangkahkeun suku anu katuhuna memener kuda-kuda bedogna disabetkeun kana beheung Anjar. Bari nanggeuy piring alasna Anjar ngelok. Si Jumra nyabat deui Anjar anu masih keneh sila. Anjar neulkeun leungeun anu katuhuna bari nanggeuy piring alas ku leungeun kencana. Anjar jiga anu ngaclang ngalayang aya kana setengah meter luhurna. Bedogna ngaliwat handapeun bajuna sanggeus bedog ngaliwat clek Anjar sila deui dina urutna tadi. Diulinkeun kitu si Jumra nafsuna beuki ngagugudag. Anjar teu males ukur miceun jeung nakis mun ditigas beheungna ngelok ditarok ngagilak disabat bujurna ngangkat tapi ka boborot kesang si Jumra teh teu sanggup noel baju-bajuna acan. Sedengkeun Anjar tetep ngelayanana tetep diganda sila jeung nanggeuy piring. Si Jumra terus narajang bari teu kandat hohoak patak sawan budak. Sanggeus bosen ngadek si Jumra mundur ngawahan. Oreleng langsung pasang bangunan rek ngarontok. Anjar rikat nyokot sangu tina alasna celom dan celomkeun kana kobokan. Wur sebur sangu anu meunang nyanyian tea diseburkeun kana dada si Jumra. Si Jumra eueuh waktu keur nyingcet paralak sangu teh keuna kana awakna puguh mata kelok ku sangu anu sakitu hipuna. Kampret si Jumra nepi ka tarotos barolong sarta remeh-remeh teh jiga pelor bedil mimis naranceb aya kana setengah dimna kana dada si Jumra. Sajongjongan nama si Jumra teu usik hookeun ngajengjen jiga arca usik-usik deui barang karasa aya nu merbay tina lebah dadana. Barang direret kampretna barolong sarta aya sangu naranceb tur dadana ngaluarkeun getih ser sabulu-bulu narangtung bekating ku power munseg kana beungeut tapi enggeus kagok asong. Si Jumra ngagerem rek ngarontok Anjar rikat nyokot sambal dina coet anu tadi teu kaburu kasepak plok sambal teh ditaplokeun marenah kana panon kenca jeung katuh si Jumra panon dipopokan ku sambal cengek puguh nyerina alabatan nyeri. Si Jumra ngagisik-gisik panonna tuluy larang sudat jiga pusing keur jangan. Waduh alah setan sia. Si Jumra adug songkol bodogna dihembat-hembatkeun kana lampit. Menta paeh menta hirup cek Anjar jiga nu keur ngoconan budak. Haram jadah kanjen paeh aing moal rek jajalokas. Anjar mikir dina jero hatena rada beda jeung lanceukna eueuh licik ieu mah rada lempeng najan badagongna teu jauh. Jadi milih paehnya
sok si aing geura pagelaran kehead jer pugu eta anu moal dicumponan teh ngeunah teuing atuh dipaehan tereh-tereh mah kuring muji paman teh sieun paeh tapi nu wanian mah sebenarnya nu wani hirup paman sorangan ngeplek cawer jika awewe karek dipopokan cengek ke geus hayang paeh cek Anjar bari ngaglenyu gancang haram cadah waduh walah aduh keduk bedogna dibabet-babet kena lampit kuring mah taramehan anu teu pupuguh samemeh paman paeh teh cing nyarita heula anu bener kumaha asal muasalna bisih kesalahan montong loba obong ngaram cadah aing mah teu sieun paeh henteu nya ngan sieun hirup cek kuring ge nu wanian paeh mah borangan ayeuna mah nyarita heula nu bener saha paman teh urang mana jeung rek naon kurang saedan atau henteu da ari jelema bener mah piraku aduh tong loba bacot sia gancang aing podaran hoream nguburna jelema sakitu ngabugigagna cek kuring ge nyarita heula nah paman teh area hutang jadi hayang gara-gara paeh lantaran sieun ditagih alah gancang aing podaran jahat be nah paman teh gagah teuing nah geus boga naon keur bekal paeh teh teu kudu bebekalan sia modar mah pan aing mah ngaku eleh sakuduna dipaehan jadi can nyaho paman teh ari kana bekal paeh mah nya be karunya teuing keur mah di dunya eleh di akhirat ge bakal leuwih leweh lantaran can nyaho pibekalan paeh bisi teu nyaho yeuh bekal paeh teh lain ngan ukur boeh loba bacot sia loba bacot pisan sia goblok buru sia teh podaran aing deuleu loba bacot sote kuring karunya hari hirup dalam dunia mah ngan salaanan sedangkan anu langgeng mah jaga di akhirat sanggeusna urang paeh lah gandeng sia setan ayo we ngebacot gandeng deuleu buru podaran aing cek si Jumbra bari ngalek-lek ngalakakeun bedogna kana beheungna si Jumbra rek mencet maneh lantaran teu kuateun nahan kanyeri jeung kawirang anu sakitu rohakana Anjar ikat luncat trek pigelang si Jumbra diteke bedogna murag leungeunna jadi komper sing sireumeun lebah tulang tonggongna diketrok si Jumbra ngagaur tulang sandina leuleus taya tangan pangawasa pemajikan Anjar jeung Biijah anu keur nyumput dipangkeng meuni kabur pangacianna adenge gaurna si Jumbra tetalangke rigidig gawak si Jumbra dipanggul dibawa keluar kujubar dikunclungkeun kana kulah hareupeun tajuk Anjar gancang asup ka imah keluar deui ngajingjing endong anu dieusi ku ubar-ubaran si Jumbra dilalap-lalapkeun kana balong sanggeus rada eling tuluy Anjar nyokot sabangsa dangdaunan jeung bebetian tuluy disepah sanggeus rada lembut keproh dipopokeun kana panon si Jumbra keprot dipopokeun kana panon si Jumbra ngagaur tapi can bisa walakaya leuleus keneh pangaruh ketrokan Anjar lebah tonggongna teh digidig si Jumbra dipanggul deui sanggeus papakeanana anu baraseuh disalinan ku nu garing si Jumbra dikedengkeun dipangkeng anu hiji deui si Jumbra diurus di hade-hade unggal sore unggal isuk dikiriman dahareun ka pangkengna tapi boro-boro di dahar teu ditolak-tolak acan ting era ting mentegeg ngambek nyedak tenaga midak anu puguh manehna mogok kana kejo dina poe nu katilu panon si Jumbra geus rada remeng-remeng tapi manehna tetep ngabatem teu daek ngomong teu usik teu obah menakung sila jiga nuker tapak anu nyerikeun yen manehna hirup keneh teh parona
kucap kicep jeung ambekanana turun naik. Anjar sababaraha kali nanya tapi si Jumra angger ngabetem teu daek ngajawab. Nu mata kuring teu hayang maehan paman lantaran kahiji sieun kesalahan, kadua karunya lantaran kabuktian can nyaho bakal paeh. Cek paman teh rek mangmaleskeun kanjari anu jadi lanceuk nyatana si Darga, tapi kita ngetau ge terjada teu pati jelas. Munnya kitu maksud paman kuring kecida ngahargaan anak ngan alusna mah kudu kuat si Darga teh rajana kejahatan, rajana kadoliman, sasa sararea ge pada nyaho pada ngarasakeun, malahan kuring sorangan ngarasakeun kadoliman manehnana. Ari kuring pangna maehan manehna teh lain beda ngewal ka jelemaana, tapi ngamusnahkeun kejahatan anu kebenaran aya di manehna. Ari merangan kadoliman eta teh diparentah ku agama kuring, agama Islam. Saupama si Darga teu jahat, teu dolim, piraku kuring ge wani-wani maehan, malahan tangtu dihiap-hiap dipisobat di aku dulur. Ayeuna paman rek mangmaleskeun kanjari anu jadi lanceuk eta sakali deui kacida pujieunana ngan mun kieu carana artina paman ngabela kadoliman ulah ningali peda lanceuk hungkul, tapi oge kudu ditinggali anu sang tukangeunana kitu cek Anjar. Si Jumra teu ngomong sakecap-kecap acan, oge dahareun anu dijagakeun keramaiana teu ditoel-toel acan.